Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu. Kayaan sehat walafiat. Para warga sekalian anu dipikahormat ku abdi, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tema kabersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri jeung manfaat ngajaga kesehatan. Carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Sabab kabersihan mangrupa sabagian dari iman. Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate, urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atawa najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah ngan percuma. Matak ti ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hirup sehat kanggo urang sadayana. Sabagaimana urang umat Islam anu taat kana kebersihan. Cikap sakitu abdi nyangakeun pihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.